Kang Kentang pergi berlayar, punya utang kagak mau bayar. Ke KUA bawa kue bolu, status WA jalan-jalan mulu, status WA jalan-jalan mulu. Ya, ieu mah misalkan lamun ibu mau ti heula ayah dikawin deui moal. Hus, lo ngomong gitu atuh pamali. Jawab we atuh, kira-kira ada kawin deui moal. Heeh, meureun aya kitu mah aya rek kawin deui. Terus eta engke pamajikan anyarna dibawa ka dieu. Nanya atuh. Engke baju cangcut jeung kutang dibikeun atuh ka pamajikan anyar. Nya moal atuh, baju cangcut jeung BH mah moal mah. Ya itu mah langsing, ibu mah keburot. Oh, kapanggih boga pamajikan anyar, pake jeung nyaho nomboran ukuran gede jeung leutik. 10 jadi 15 jumlah jadi salawe, 13 suluh, 13 beas, 13 salah eueuh gawe. Salawe 25, nasaku di kodok-kodok. Awewe zaman ayeuna anyar wawuh ngajak mondok, anyar wawuh ngajak mondok. Dong. Udah kemana ya ayah? Biasa Bu, ulinya barudak. Mereka kagoda kuranda. Iya bau ha. Pohon tomat di tengah sawah, petik buah buat berlayar. Di sosmed terlihat mewah, tapi hutang lupa dibayar, tapi hutang lupa dibayar. Loba duit mah loba dulur, Loba dulur. eueuh duit kalalapur. Lain dulur da lain batur, loba duit mah alalaku. Tips rumah tangga bahagia buat para istri. 1. Hargai suami. 2. Hormati suami. 3. Hargai suami sebagai kepala rumah tangga. Diam. 4. Hargai dia saat bicara. Pohon tomat di tengah sawah, petik buah buat berlayar. Di sosmed terlihat mewah, tapi hutang lupa dibayar, tapi hutang lupa dibayar. Gara-gara kebanyakan hutang, rumah tangganya berantakan. Sana sini cari pinjaman, bilang bayarnya minggu depan. Kalau lagi kumpul-kumpul, dia pamer uang. Pamer uang lagi uang hasil ngutang. Idi apa enaknya, setiap hari ditagih hutang. Bu, kata orang kalau perempuan mau dicandu itu calon ahli surga loh Bu. Siapa yang ngomong? Kata orang. Siapa yang ngomong? Kata orang. Itu mah kata laki-laki yang genit kayak kamu. Ibu mah jahat ka ayah. Jahat naon ari ayah? Ibu geus naik hati ayah. Kapan ibu nyoy-nyoy hati Kamari ayah? ayah ningali ibu duduaan dengan laki. Itu masalah dadelelan. Salah di delan kumaha ibu. Nges jelas ibu jeung laki duaan ngobrol. Itu mah tukang kiridit. Ibu teh nggak bayar utang, jadi ditagih di jalan. Tuh kan, itu tukang kiridit. Ayo, naon ai ibu? Mana malah tak gitu numpa bujur teh? Ibu teh apalnya? Naon? Di bujur awewe teh aya setanan. Nanya. Berarti mau disukan ayah nepak bujur awewe, berarti ayah kan nepak bujur setan. Salawe 25, nasaku
godok. Awewe zaman ayeuna anyar wawu ngajak mondok, anyar wawu ngajak mondok. Naon maneh ngaromongkeun salaki urang? Bedek jabrig, bedek hidung, dek goreng patut, dek tatoan. Kan bae aing mah cinta. Nya ge salaki aing kunyin, hidung, bau, esrek. Nah maneh make jeung riweuh. Ah, meureun ieu mah di dinya nu ngomongkeun lain batur ieu mah. Bu kunci motor mana? Dek ka mana? Ngopi jeung ngarudak. Bae ngopi mah di luar, ngalamun dek nyusu, omat balik ka imah.